Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Muhammad Najrul. Abi ngahaturkeun rasa hormat ka Bapa oge rerencangan sedayana mugia urang salawasna dipaparing kasehatan sareng kalancaran dina sagala kegiatan. Hadirin anu dipika hormat, dina kesempatan ieu abdi bade nyamperkeun biantara ngeunaan pentingna pendidikan pikeun kahirupan urang. Pendidikan teh mangrupakeun modal utama pikeun ngahareupan masa depan. Lewat pendidikan, urang dengan ukur diajar ngeunaan pelajaran ti buku, tapi oge sifat-sifat hade sapertos disiplin, tanggung jawab, jeung mikir anu leres. Pendidikan ngajarkeun urang kumaha nyiapkeun diri pikeun nyinghareupan rupa-rupa tangtakan dina kahirupan. Rerencangan sedayana perkembangan zaman ayeuna gancang pisan, teknologi maju, informasi gampang kapanggih, sareng persaingan beuki ketat. Kusabab kitu urang salaku palajar kedah sadar kana pentingna diajar supaya sanggup ngaluyukeun diri jeung kaayaan zaman kiwari. Disiplin, rajin, sarta boga tujuan anu jelas teh jadi bagian penting dina proses diajar. Sanes guru wungkul anu boga tanggung jawab dina pendidikan, tapi kolot jeung murid oge miboga peran anu penting. Guru maparin ilmu jeung bimbingan, kolot maparin dukungan sareng murid kedah serius ngahargaan waktu sarta henteu gampang nyerah ku gawe bebarengan pendidikan bakal leuwih maksimal. Hadirin sedayana, kadang urang ngadenge aya murid anu ngan mikir yen sakola teh beban, padahal sakola teh kesempatan pikeun ngembangkeun diri. Nilai memang penting, tapi anu langkung penting nyaeta karakter sareng keahlian anu bakal dipake dina kahirupan sapopoe. Paribasa Sunda nyebutkeun ilmu pangawaruh teh lampu dina poekna kahirupan, hartina anu bakal jadi patunjuk dina unggal kasusahan anu urang hadapi. Kusabab kitu hayu urang sami-sami semangat diajar, disiplin, sareng mikanyaah kana pendidikan. Mugi urang jadi generasi anu berilmu, berakhlak, sareng sanggup mere kontribusi hade ka bangsa. Sakitu anu tiasa abdi sampaikeun. Hatur nuhun kana perhatosan Bapa sareng rerencangan sedayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.